Dibangun ku tepangkeun Abi Najla. Tepangkan ame abdi abdinya adalah Sapertos anu urang terang, dongeng teh mangrupakeun carita rekaan anu mimboga anjeun inong palaku jeung amanat. Dina nulis, maca jeung nyarita dongeng, tangtos aya cara khusus sangkan hasilna merehna tur pikareseupeun. Kukituna dina presentasi urang bakal ngulik kumaha carana ngalakukeun eta 3 hal. Mimiti ku ide dasar, tangtukeun inti carita, tokoh, latar, jeung masalah. Nu kaduana aya ngawangun karakter anu kuat, jelas sifat, tujuan, jeung kahayangna. Nu katilu perhatikeun alur caritana, bubuka, konflik, klimaks, jeung panutup. Nu kaopat pake bahasa anu merenah, pasajan gampang kaharti jeung euyeub ku gambaran. Ca dongeng nu kahiji pahami eusi carita, hafal alur, tokoh jeung pesan anu rek ditepikeun. Nu kadua atur sora, gedekeun atawa leutikkeun nurutkeun suasana jeung tokoh. Nu katilu bedakeun sora tiap karakter, sangkan nu ngadengikeun gampang ngabedakeun tokoh. Tah, nyarita dongeng teh kudu pake gerak awak, nyaeta gerak leungeun, rarai jeung awak pikeun nguatkeun ekspresi. Nu kadua aya ngajaga kontak panon, jeung nu ngadengekeun sangkan leuwih nyambung. Tah anu pamungkas aya make jeda, pikeun nyiptakeun rasa kaget atau penasaran. Sakedik anu dipedar tadi, mugia tiasa janten bekel pikeun urang dina ngalatih kamampu bahasa. Nulis, maca, jeung nyarita anu merena teh moal datang ku sorangan, tapi ku latihan jeung kebiasaan. Kukituna hayu urang sami-sami mimitian ti ayeuna. Artur nuhun kana perhatianna sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.